Parekanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Waliwis Bodas. Waliwis Bodas. Carita roman silat baheula. Gambaran lalakon mangsa Jawara Karawang tandang Makalanga. Nanjurkeun bebeneran, numpes kejahatan, ngehontal karaharjaan. RMG Network. Gawe bareng DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 102,1 FM, Gita 85,4 FM. Midangkeun serial dongeng Sunda. Waliwis Bodas. Waliwis Bodas. Naskah Yasana S. Sukandar. Garapan Wakumis. Pangreka Sora Dery Sanjaya. Pangreka musik Rendika MG. Pangjejer gawe Dewi Miranti. Produksi RMG Record. Para kanca sadaya nyanggakeun Waliwis Bodas. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Harita teh tiluan ngariung di emper tukang nyaeta Haji Sabri diukna dina kulit embe nu duaan deui tayalian ti Paugin jeung Sangkon diukna ngareneng teu patarngang jongjon ngadarongeng teu hariwang aya anu ngawaskeun lantaran sakurilingna di pager tetangkalan hirup nu kaitung kacida kekepna. Nu jadi jejer carita tayalian iwal teh nyaritakeun kaayaan kampung Kepuh nu sasatna geus aya dina dampal kakawasaanana Juragan Marjan. Beki dieu teh rahayat kampung kalah beki ruksak. Komo deui ayeuna mah sanggeus diadegkeun tempat pamainan, rahayat teh beuki kagencet ku itu ku ieu. Nu kabau jadi tukang ngadu jadi beuki nyucud ka totoloyo. Teu saeutik nimbulkeun rumah tanggana kalah kabeuki awut-awutan. Pamajikan teu kapirosea sarta anak teu kapiara teh sanyana atuh. Jabah hutang geus salaput hulu kumaha nya pimayareunana lantaran pakayana geus leuwih ti heula kapibanda ku tuan tanah. Atuh nu teu pipilueun teu kabaud kana ngadu teu kasarad kana pamainan. Tapi ari bubuh ripuhna mah teu burung we kabagean. Dedeleuan jadi sadeukseuk. Dedengean manirung seb karasana kana ceuli. Puguh di jero lembur teh ayeuna jadi riab ku euwah-euwah parentul kuno garejul. Mun sakalieun pasaranog sarta kabeneran kareret beungeutna ih da teu asa-asa ngahaok bari ngagaplok. Atuh lamun kakara rentang-rentang heug nyimpang nyaeta maksud teh pikeun nyingkahan bisi meunang mamala teu pupuguh tapi teu burung we meunang hadiah keuna panajong pangrasana dipangejatkeun direken kanu burung. Antukna urang lembur teh jadi kieu salah kitu salah. Teu saeutik nungtun hareudang bayeung yang hirup asa dina congo pedang. Berang haringhang peuting hariwang teh jeung sanyana jadi teu aman teu teuneunan. Popoyan oge sakitu diburuan sok rajeun aya nu nyabet. Atuh mun ti peuting teu kurang-kurang semah nu teu diondang pating torojol. Sanajan dina datangna teh make jalan wajar nyaeta keketrok kana panto bari pupuntenan teu burung we matak keroroncodan lantaran teu kaop neuleuh barang nu sakira beunang diduitkeun. Sok digerenyih paribasa diinjem sakedeung tapi bari jeung cadu mulangkeun deui.
Tah ieu teh kokon nu jadi bibit rujit inung rurusuh teh tayalian nyaeta ku ayana perbuatanana Juragan Marjan atawa Ki Marjan. Geus puguh rahaya teh diperes ku jalan ijon di seuseuh pangabogana ku lentah darat. Hayo deui ayeuna diayakeun tempat pamainan nu antukna teu kurang-kurang pengisi lemur sajabana ti hirupna katalangsara oge akhlakna teh jadi kacidaruksakna atuh. Haji Sabri ayeuna mah nyaritana khusus ditujukeun ka sangkon. Sumuhun telepat pisan Pak Haji. Karos pisan atuh. Malih ka abdi sareng kapun bapak mah karaos pisan eta teh. Juragan Marjan teh sapertos nu bade ngalapati. Rupina kumargi gagaduhan pun bapak ayeuna teh tiasa kapimilik deui. Sangkone malanana bari tungkul nanakeun hormat tilawatna kanu jadi guru lantaran kapan Haji Sabri teh lain bae guruna tapi oge nu geus sakitu ngabelaanana dibelaan sumput salindung teu beda tinu keur nyamur-nyamur. Tah pangna Juragan Marjan kitu peta teh nyaeta sanggeusna emang maneh Ki Simbar jadi buronan. Lantaran ngan ku Ki Simbar Juragan Marjan teh rada seungaheunana. Lantaran ti heula geus kungsi dilabrak bebeakan. Atuh tina perkara emang maneh disangka mateni, bapak mah sama sakali teu percaya saeutik-eutik acan. Keur mah bapak teh geus cukup nganyahokeun kana adat talajakna emang maneh. Sanajan bener pangadatanana harung gampung sarta babarian ngulit bawang gede amek ceuk paribasa teh mah. Tapi da ari hatena mah istuning bersih. Katurug-turug deui memang taya pasarna Ki Simbar jeung Bang Bokek teh. Komo lamun mireung tatu-tatuna tapak pangadek nu sakitu lobana. Asa mustahil pisan mun dilakukeunana ku jalma ukur saurang. Sedeng ari Ki Simbar kapan manehna mah cukup nyorangan teu ngomplot ka ditu ka dieu. Janten upami kitu mah numayahan teh sanespun paman panginten Pak. Sangkon bari neuteup ka Haji Sabri memang manehanana oge teu percaya saeutik-eutik acan ngan kulantaran teu nyaho ata utuna jadi pikeun manehanana mah matak nimulkeun bingung bae nu aya. Kokon geus bisa dipastikeun kon yen Bang Bokek teh lain dipateni ku mang maneh Ki Simbar teh tangtu keuna ku pitenah. Sumuhun kitu rupina mah Pak. Kinten-kintena saha atuh nu mitenahkeunana Pak Haji? Teu kudu neangan jurig nu teu kadeuleu kokon. Geus moal salah deui tangtu Juragan Marjan. Keur mah memangna manehanana teh saeneng-eneng neuneun hate kaceuceub ka mang maneh. Katurug-turug natrat jalana. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Saterusna dedek-dek bae Haji Sabri ngadongengkeun naon-naon nu geus kajadian di imahna. Nyaeta dina peutingna tetanggapan teh ti beurangna Simbar teh kungsi riributan jeung daklan urang Indramayu. Peutingna torojol Juragan Marjan katut pacalang-pacalangna oge mun mireungeuh petalakuna Juragan Marjan dina ngobrolna jeung daklan katut makdor. Estuning geus teg bae matak nimbulkeun kecurigaan. Katambah deui harita Juragan Marjan kungsi pasendatan jeung Bang Bokek. Sanajan bener teu sabaraha tapi geus cukup pikeun Juragan Marjan mah
salaku tuan tanah nu diugung-ugung petak lakuna Bang Bokek harita teh dianggapna kacidak kurang ajarna nu teu mustahil kitu petak teh kudu ditebus ku nyawana. Hal ieu teh pikeun Juragan Marjan mah mangrupa hiji kasempetan oge pikeun nyeuhkeun Simbar ku jalan di pitenah. Buktina Bang Bokek binasa kapan Simbar diiburkeun numayhanana katurug-turug mimitina nu mawa beja oge kapan sibarani salasa urang usung esangna Juragan Marjan. Tah kitu kokon. Ieu caritaan bapa teh lain ngan sakadar katerangan nu dikira-kira atawa dijieun-jieun. Nu teu pugu alesanana. Geus moal salah deui yen emang maneh teh dipetenahkeun ku Juragan Marjan. Atuh pami kitu mah kanggo naon Mang Simbar teh abur-aburan Pak Haji. Saya namah ngadep be ka dayeuh ka tuan komisaris. Waktu balakakeun yen anjeunna teh salaresna mah teu kagungan dosa. Atuh Pak Haji oge panginten piraku bade cicingeun. Sangkon bari neuteup ka Haji Sabri. Ari maneh kon. Paling-paling oge ngadon masrahkeun beuheung atuh. Teu beda ti orang nyamperkeun paneungeul we moal dianggap. Lantaran ieu kokon, ari Juragan Marjan teh atuh lain deui pangaruhna di kalangan para amtenar. Babakuna mah manehanana teh ngahiji jeung Tuan Dekok katut Tuan Debleng. Cinekna Juragan Marjan teh saolah-olah nu ditangtayungan ku gupernemen. Har. Kutan kitu Pak Haji? Nya atuh. Teu kahartos Pak Haji. Kapan Juragan Marjan teh sakitu ngagencetna ka rahayat. Namung anjeunna kalah ka ditangtayungan ku gupernemen. Sangkon bari rutret ka Haji Sabri jeung ka bapakna. Ari kokon. Puguh kahayangna gupernemen oge nya kitu pisan. Hakikatna mah rahayat teh kudu digencet supaya ulah bisa nyeunghap. Rahayat teh dihaja sinaripuh salilana katungkulkeun balas mikiran kasusahna. Atuh nu dibisluitan teu kurang-kurang nu disuwuk ku pirang-pirang kasinugrahan saolah-olah dipepene supaya lupa daratan ceuk urang Batawi teh mah. Puguh ge atuh kitu sangkon. Ngaran-ngaran lamun jati kasilih ku Junti mah dipikir leuwih jero mah matak tu geunah atuh puguhna teh. Haji Sabri saterusna kalah kajiga nu humandeuar. Sumuhun kahartos atuh pami kitu mah Pak Haji. Kaharti palebah manana? Sumuhun eta Juragan Marjan. Numawi samemena we ngagencet ka rahayat teh kumargi sasatan dihucuhkeun ku gupernemen atuh pami kitu mah. Ari pangna gupernemen ngahucuhkeun ka harti henteu. Perkaus eta mah nya perkaus eta mah teu kahartos Pak Haji. Tah. Eta teh nya eta saperti nu dicaritakeun ku bapak tadi. Bangsa urang teh nu disebut bangsa pribumi dikawasa ku bangsa deungeun. Teu beda ti jati kasilih ku Junti. Geuning aya guguritan nu di antarana teh unina teh kieu. Jati kasilih ku Junti nagara dilindih deungeun. Tah ieu teh ngagambarkeun kaayaan urang ayeuna. Ku kituna gupernemen teh satekah pola ngayakeun tareka sangkan urang poho atawa teu bisa mikirkeun kana kaayaan tanah leluhur. Kitu tah sangkon. Tapi keun perkara eta mah berat teuing atuh. Ayeuna mah ieu we nu perlu disinghareupan teh tarajakna Juragan Marjan. Ongkoh deui memang ieu oge sarua keneh.
lantaran manehna teh kapan beunang disebutkeun usung esangna gupernemen. Haji Sabri bari neuteup, sumuhun, namung sami we abot nama Pak. Sangkon bangun anu sengaheunaker pasti kokon. Pasti. Tapi urang keureuh we urang leukeunan. Ku jalan dedemitan tangtuna oge. Sugan we ari hantem-hanteman diganggu mah manehna teh moal telenges-telenges teuing meureunnan meresra aya teh. Oge pang-pangna mah eta tempat pamaenanana supaya dibubarkeun nupikeun urang mah sarua we teu beda ti cucuk nu nanceb dina bibir panon. Atuh syukur-syukur lamun manehna teh nepi ka ngarasa teu betah lamun ngulampreng ka lembur urang. Sugan we atuh laun-laun mah bobogaan rahayat nu geus dirampas teh heug dipulang-pulangkeun deui. Kumaha we jalanna mah. Namun Pak Haji ulah-ulah Juragan Marjan teh nyuhunkeun tulung ka gupernemen atuh. Pasti kitu nate kokon. Geus pasti eta mah. Geus pasti si Marjan minta tulung ka gupernemen. Tapi urangna sing bisa ngajalankeunana. Oge sabisa-bisa urangna ulah nyabit-nyabit ka gupernemen. Lantaran asal urang teu nengongkeun tanda-tanda nu kang nonggong kanu kumawasa, ulah-ulah gupernemen teh ngamangsa borokeun ongkoh kahayangna supaya urang jeung urang teh ulah aya pisan kaakuran diadu domakeun ta eta teh. Sumuhun. Namung abdi teh rada sangsi kenapi hasileunana. Margi apan usung esangat Marjan teh kapan sakitu nya sakitu rayapna. Nya coba-coba we kokon. Ulah mopo memeh nanggung balayar rasieun ku ombak. Bapak ge moal cicingeun. Dina dekna mah pasti bakal ngabantu. Ku kituna teu kudu seber kokon. Asal ulah tinggal ti itungan jeung ijiran. Cindak namah ulah sologoto tapi kudu titih rintis supaya ngadatangkeun hasil nu matak nyogemakeun. Prung ti mimiti saat ieu, ti mimiti detik ieu, ti mimiti menit ieu urang pada ngucapkeun bismillahirrohmanirrohim. Bismillah ngamimitian mageuhkeun tekad pikeun ngayakeun perlawanan kana kadolimanana Juragan Marjan. Anu harti ieu teh sarua we jeung nanjeurkeun keadilan. Lantaran tindak lakuna, tindak tandukna Juragan Marjan teh tetela bertentangan jeung keadilan anu tangtu maksud urang ieu teh pasti bakal dipirido ku pangeran. Kokon kumaha Pak Haji? Lantaran ieu kokon ari keadilan teh pokokna keamanan hirup kumbuh. Sedengkeun ari kadoliman mah pangkalna karuntuhan umat manusia. Kukituna kacida perluna keadilan teh saeutik ka saeutik urang tanjeurkeun ku urang-urang. Oge lamun urang daek leukeun nitenan kana tungtunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya salah sahiji hadis anu nyabit-nyabit kana keadilan mun teu salah mah kieu ungelna teh kokon. Ceuk Kangjeng Nabi harita aya 3 perkara nu bisa nyegah tina bahayana hirup kumbuh. Duta Suara Karawang. Kahiji berlaku adil, boh dina keur senang hate, boh dina keur katarajang amarah. Sumun-sumun lajeng kadua na tetep basajan atawa sederhana boh dina keur waktu sagala aya atawa dina keur waktu katalangsara. Dupi katiluna salirana urang takwa ka pangeran
ke Allah azza wa jalla boh keur nyorangan atawa dina gempungan. Dah kitu kokon perlu na urang kudu nanyeurkeun keadilan teh. Pikeun urang mas heulaanan kumitemeyan urang ngaberantas tindak tandukna kimarjan oge nu nyata-nyata ngarugikeun karahayat. Lantaran lamun ku urang diantep sarua wae urang teh teu ngabogaan iman ka Pangeran. Geuning sabda na Rasulullah oge kieu. Lamun urang mireungeuh nu ngalakukeun kajahatan, mangka kudu dicegah ku satekah polah ngagunakeun daya kakuatan urang. Tapi lamun urang teu sanggup, kudu dicegah ku omongan. Upamana teu sanggup keneh nya nyegahna teh ku hate. Tapi ari nyegah ku hate teh kaitung jalma nu ipis imana ka Pangeran. Kitu maksudna teh. Kitu takon. Nu matak ulah make ham-ham deui ayeuna mah. Lantaran nulung ka sasama nu keur meujeuhna katalangsara teh wajib hukumna. Komu nulung ka sasama saagama mah lantaran urang teh sasatna sadulur nu teu bisa dipisahkeun. Geuning dawuhan Rasulullah oge kieu. Jalma mukmin jeung sasamana ibarat hiji bangunan. Itu ieu pada aya pakuat pakaitna, itu ieu pada aya patula patalina. Komo lamun urang make dasar dawuhan Gusti Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an, sok sageui lamun urang kudu mundur dina nying hareupan kadolimanana juragan marjan. Nu nyata-nyata geus nimbulkeun kasangsaraan karahayat natrat geura kieu dawuhanana. Maraneh kudu tulung tinulungan dina usaha babakti jeung takwa. Tapi pacuan ulah tulung tinulungan dina usaha nyieun dosa atawa mumusuhan. Kitu tah kon. Perluna urang kudu ngabelaan sasama nu sasatna keur katarajang tungara sarua we ieu teh jeung babakti sarta takwa ka pangeranana. Lantaran di sagigireunana urang teh ngandung maksud pikeun nanjeurkeun keadilan nu keur meujeuhna di awut-awut ku kimarjan. Reg Haji Sabri eureun nyaritana kop kana cangkir entehna leguk nginum pikeun ngabaseuhan ti korokna nu geus mimiti karasana seuseut. Tak kitu kon. Kumaha karti? Kahartos mama. Sangkon. Nu ti tadi oge sargep naker ngabanunganana. Nyah manehna nyengkatkeun sirahna prok bantrok jeung paneteupna Haji Sabri anu memang keur manco. Tetep nu ngabrehkeun sinar panon anu pinuh ku harpan. Sakali deui. Kumaha kaharti kon? Kahartos Pak Haji. Kira-kirana sanggup ngajarankeunana? Sanggem. Mung nyuhunkeun pidua sareng bingbinganana we. Margi abdi teh masih keneh tuna pangabisa. Pasti kon. Pasti ku bapa oge moal dilurkeun atuh. Bener kitu jajaka mah. Kudu aya rasa tanggung jawabna pikeun sasama nu keur meujeuhna katalangsara. Cacakan lamun bapa ngora keneh mah tangtu ieu teh bakal sapinuhna dijalankeun ku bapa. Tapi kitu deui atuh da. Bapa oge bakal ngabantu sakuat tenaga. Buguh ieu teh memang na kawajiban urang sarerea. Nya muga-muga bae atuh sing kalaksanakeun lain bae numpes kadolimanana juragan marjan tapi kaayanana mang maneh oge kudu bisa dibebaskeun tina tuduhan.
Sumuhun mugi-mugi bae atuh. Nya. Mugawe sing gancang aya buahna geus teu kuat Bapak teh mireungeuh batur salemur nu sasatna geus teu daya teu upaya pisan. Haji Sabri semu-semu ngageuri nyaritana. Sanes kirang sono ieu teh Pak Haji, puguh aya keperugian anu sanes deui ieu teh. Sawios da tos patotos ayeuna mah mung kantun prakna bae sanes. Pak Ugi nu tita tadi gawenangan ngadedengekeun manehna pamitan ka Haji Sabri bari sup nyakuan dompet ududna. Ke atuh lanan heuh nyang ke atuh ke Pak Ugin. Da sore keneh ieu teh atuh. Ieu da aya deui kaperluan. Permios wae atuh ieu teh. Nya mangga atuh ari teh bisa dicara mah ieu teh Pak Ugin. Kon kumaha Pak Haji? Kitu we nya eta mah nya. Pesen ti bapak mah kade hidup sing iatna, sing ati-ati dina nyekel ilmu panemu oge urang tanjeurkeun keadilan ku urang-urang deui. Da saha deui atuh? Iwal di hidup nu kudu mimiti mitemayan nanjeurkeun keadilan minimal di ieu kampung. Haji Sabri saterusna nyarita ka Sangkon. Jung manehna nangtung maksudna deuk ngajajabkeun Pak Ugin katut Sangkon nepi ka lawang. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Geus kitu mah para kanca, jratlut Pak Ugin jeung Sangkon tarurun ti imahan Haji Sabri. Saja jalan sajeroning laleumpang ngajugjug ka imahna teh tuning anak jeung bapa teh paheneng-heneng. Babakuna mah Sangkon nu pikiranana keur dilimpudan ku hal-hal nu kungsi tadi dibadamikeun jeung Haji Sabri. Dihenteu-henteu oge garapan nu rek dijalankeun teh beunang disebutkeun lain enteng-enteng pagawean. Rasa seunggah mah teu burung we nyangkaruk dina hatena. Tapi ari ras inget kana katalengesan sarta kakejemanan Juragan Marjan dina ngajalankeun praktekna meres karahayat. Ngadadak sumangetna ngakedur minuhan dadana. Komo ari ras kusung esangna nu kamanehanana kawas-kawas nu rek ngalanyawa. Sangkon teh mani tipe pereket bari ngabuleud-buleudkeun peureupna sedengkeun panonna mani buburilakan teu beda ti mata heulang. Cacakan lamun harita seg bantrok jeung Juragan Marjan atau usung esangna geus tangtu kana riributan teh geus moal bisa dicegah deui. Marjan ulah ngeunah-ngeunah Andika. Geus meuceuna ayeuna mah kadoliman Andika bakal sing hareupan ku kaula. Wani-wani anjeun neruskeun talajak nu matak nyang sarakeun karahayat. Ulah samat kaniaya si Sangkon pasti bakal ngayakeun tindakan. Awas rasakeun Marjan. Sangkon ngagerentes dina jero hatena. Tapi cenah ceuk Pak Haji Sabri kudu dilawanan ku dademitan. Anak kitu mah meureun manehanana ge kudu ngajalankeun dademitan. Anak itu mah aing teh kudu ngajalankeun tindakan ti bongohna. Sakurang-kurangna kudu saperti Pak Haji Sabri make tergos. Aing mah deuk make tergos hideung sarta pakaian sing sarwa hideung. Tapi kudu boga ngaran samaran, sandi asma. Naon nya? Ngaran asma atawa ngaran samaran aing? Aing boga hiji ulin warahan Mang Simbar nu dingaranan Wali Wismandi. Leuwih hade eta we deuk dipake ngaran Wali Wis. Wali Wis bodas kawas leuwih payus jiga nama Wali Wis bodas. Lantaran baju hideungna ku aing deuk di gamaran Wali Wis nu warnana bodas supaya nyacas.
Ari Paugi nu harita ngabarengan lempang bari ngahenen sasat nu ngajempek maneh. Saeutik oge teu bisa neguh naon-naon nu digerenteskeun ku nu jadi anakna nyaeta Sangkon. Ngan tadi manehna kungsi ngagebeg reuwas waktu mireungeuh panon Sangkon nu ngadadak buringa sarta peureupna maneh buleud-buleud bae atuh. Kawas nu papanggih jeung musuh. Tapi ieu mah kumanehna geus kacudi yen anakna tangtu pikiranana keur museur ke juragan Marjan nu memang nah teu saeutik geus nimbulkeun kasangsaraan ka diri manehanana. Katut kanu jadi anakna nu dilakukeun ku usung esangna juragan Marjan nyaeta si Barani, si Demung, si Beong, katut si Mail. Nu dina katerengasanana teh tempo-tempo ngeluihan ti juragan Marjan sorangan. 103,2 FM. Beki ngagedur bae sumengetna Sangkon pikeun ngabasmi kajahatanana juragan Marjan teh. Nyaeta sanggeusna manehna didongengan kuno jadi bapakna yen cenah manehanana teh seke selerna Bagus Jabin. Ari Bagus Jabin teh nyaeta alo kaponakanna Bagus Rangin nu pada kungsi barontak ka gupernemen. Mun Bagus Rangin barontakna dina tahun 1800 genep nepi ka tahun 1812. Bagus Jabin mah barontakna dina tahun 1816 di loh bener bawahan Indramayu. Diceritakeun soteh ka Sangkon dumeh manehanana tetelpek kanu jadi bapakna tina hal ihwalna Haji Sabri anu mun ditetek ti puhuna oge Haji Sabri teh turunan ti Bagus Bulun barayana Bagus Jabin nu babarengan pada barontak ka gupernemen. Jadi mun dicuksuk ti hulu wotanana mah Pak Ugin jeung Haji Sabri teh memang sakaruhun keneh nyaeta pada turunan ti Bagus Rangin. Malah mun segugon tuhon katurunan mah boh Pak Ugin boh Haji Sabri ngaranna teh pada make bagus. Nganyaeta lantaran karuhuna teh ngaran-ngaran anu geus codeka ka gupernemen ngaran bagusna teh teu dipake deui ku kitu teh mah maklum bisi matak nimbulkeun mamalakna nu teu hade. Kitu diantarana nu didongengkeun ku Pak Ugin ka Sangkon teh. Malah diterangkeun saterusna yen Haji Sabri teh samemehna ka Mekah mah memang manehna teh hiji jagoan nu kaitung langka tandinganana. Atuh dina adat pangadatanana oge lain beja mun sakecap kadua geplak mun sahaok kadua gaplok teh lain bobohongan. Ngan ayeuna sanggeusna jadi haji manehna teh jadi bager ka cida pangaruh leket ibadah nyumponan parentah agamana. Ieu sababna nu matak manehna diajenan oge ku juragan Marjan teh. Lantaran nyahungeun modalna Haji Sabri teh dina tingkat pangabisa namah teu beunang dihina basa. Bukti waktu bebela na oge kapan sakitu hebatna. Lusung esangna juragan Marjan teh seurang oge taya nu mangga pulya kabeh digebot teu pisan dibere minge. Janten abdi teh turunan kasabaraha ti Bagus Jabin teh Pak? Teuing turunan kasabaraha Sangkon. Onggoh da teu dibejakeun ku aki maneh teh. Cukup ku nyebutkeun yen urang teh turunan ti Bagus Jabin. Bapak atuh teu tatanya deui, maklum atuh jalu. Sok sieun ka emper-emper kanu keur kumawasa ayeuna kitu tah. Dupi eta nu mawi Bapak uninga yen Pak Haji Sabri saturunan sareng urang ti saha Pak? Nya ti aki maneh. Ongkoh deui bapana Pak Haji Sabri teh sobat medokna aki. Dupi Pak Hajina uningangeun kitu Pak. Puguh we da dibejaan ku bapana. Nganya eta teu terus geruh lantaran bisi kadenge ku cak-cak bodas. Mun tepi teh ka gupernemen tangtu bakal aya akibat nu teu hade. Ulah-ulah matak cilaka teu pupugu.
nu ngatageus we tong diganggu gugat deui. Ieu mah diceritakeun soteh supaya kokon gembleng dina nyang hareupan garapeun nyaeta waktu ayeuna. Tina ngingetkeun yen karuhun urang teh lain sabangsa jalma-jalma anu beunang di kuah kieu ku muning bule nu kumawasa ngalindih pusaka titilar karuhun. Sumuhun moal atuh Pak, abdi oge moal geruh ka sasaha. Aya saena we Pak, abdi di pasihan terang. Margi leres ieu teh ngajadikeun tambih gembleng na hate abdi. Isin temenan upami jiwa abdi meledre paripaos melempem taya kaguam, sedengkeun upami ngemutkeun hojahna nu janten karuhun urang sakitu motekarna. Tangtos kaceluk kaun-aun kakoncara mancanagara sanaos diiburkeunana ku gupernemen mah disebat ngabarontak pangintennya Pak. Leuwih ti kitu kokon. Disebutna oge ku gupernemen baranal, disebutna oge penjahat cenah. Memang leres baranal Pak. Baranal nu bade ngaraman munding bule. Hush, ulah tarik-tarik teuing ari nyarita teh. Duta Suara Karawang 103,2 FM. RMG Network. Gawe bareng DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 102,1 FM, Gita 85,4 FM, Rengse midangkeun serial dongeng Sunda. Waliwis Bodas. Naskah Yasana S. Sukandar. Garapan Wakumis. Pangreka Sora Dery Senjaya. Pangreka Musik Rendika MG. Pangjejer Gawe Dewi Miranti. Produksi RMG Record. Para kanca sadaya Wilujeng Kantun.